Iya nya neng. Atuh suang jajan-jajan ka payun. Kerja teh neng? Ka mana ka payun nak? Ka payun ka ditu. Enengan warung di mana? Mohon mangga. Ayo atuh. Telangkung. Teh, ngiring salik kedus. Mohon mangga. Sok neng, mangga beli balet jajan, tenang lah masalah artos mah aya. Mohon mangga telangkung ngiring we. Pada jajan naon, pada meser es, meser naon, seblak. Mangga telangkung. Pada meser es wae neng. Hah? Mohon mangga. Oh siap. A S 2. Pada es naon, A? Aya sok aya es naon wae. Seueur di dieu mah. Oh eta we es naon? Telangkung. Oh es eta we naon? Es teh jus. Oh, 2 na gelasnya. Nya. Nya tong lami. Nya, siap. Mangga, A. Oh iya non aya. Mangga neng. Ieu leuet beli panas. Aduh, segernya neng. Mangga. Tenggorokan. Ripuh sayang bercinta wae mah. Iri bilang bos. Lu mampu gak? Ya tetos laminya di dia. Atau abi bade uih heula ti payun. Oh nya tuh mohon mangga beli bade uyung bade kabumi atau teras ka mana di? Bade ka bumi sih. Oh nya tuh bisi nyeuselan mamah bade nage tos. Soalnya aduh ieu sore ge ning bisi melangen mamah. Mohon. Nya sok atuh beli bade uyung bade dianterkeun atau napi bade sorangan. Ah bade nyalira we. Caket Oh ieu. nya tuh. Nya tuh sok beli bade uyung mah. Duh, si A anu basa eta pendak kumahanya kabarna? Bade nga-WA di blok ku si Ana. Cobian WA chatina Epi, sugan we dibales. Kunaon teh maneh? Teh kunaon sih? Aya neng teh kunaon tuh beki biasa beki benten wae sih ka aku naon sih. Beta kunaon? Nya eta meureunan nuju teu parurungnya. Nya teu parurun kunaon heula hoyong terang ya amat teu parurun kunaon. Teu beut aslina ge teh aya naon? Lah nging bohong ama terang tina raut wajahna kunaon sok nyarios. Teh kunaon aslina? Bener sok nyarios piraku teh aya naon. Bener. Nya tos itu aya neng itu mah. Atuh aneh wade ngiring ka Jamban bias. Hah? Ka Jamban? Oh, sok mangga tuh kali itu tuh jalan. Bade diantar mah. Ya mah awon. Duh, iya HP na ngagoler ek ditinggalian HP na. Duh, iya saha ngalaki ngajakan panggil awe urang. Asa curiga kalau laki ieu pada sikapna ke urang ada beda ieu mah awe teh.
terus ninggalian naon gitu ada. Ante dia mah geus eta namut HP-na bade fotoan heula deh. Bade deui. Moal. Neng tes tugas di sekolah bade uwi heula bias. Oh nya moal atuh ai seueur luas sekolah mah mangga bade uwi heula mah. Bade anjeurkeun mah ka Moal bade kapayun heula bade meser buku. oh nya tuh sok beli bade meser buku heula mah nyarira tuh. Nya sok mangga beli bade uwi mah. Duh ieu mah curi garek pangijeng lalaki nu naha peta di euy. Asa ku dituturkeun ge mah. Ah, tuturkeun urang. Daripada penasaran kena. Selam ya ngantosan di dia. Tos rada cangkel puguh neng lumayan lah. Tapi teh bade nyarios. Nyarios naon nih? Makanya abi teh saya rasa geuning ka aya teh. Lah neng masuk heureuy nu leres atuh neng. Yeh. Leres kok. Oh, jadi kieu nya kelakuan Ih, tukangan. sanes kitu. Ya nya abi bisa ngajelaskeun heula. Lah, naon lah. Ama Maneh kitu. saha? Maneh sahana ieu maneh sahana? Maneh keur naon di dieu? Maneh keur naon di dieu jaga. Ye da lain kitu geura ye da ngukeun heula biek. lah, penjelasan, mulai penjelasan. Jadi kieu bener perjuangan salama ieu teh pisan hargana cuma tak neng. Lain kitunya. Lah, Ih, terus ayeuna mah moal aya nu tiasa dijelaskeun, ayeuna mah sakieu wae sok mangga diteraskeun kanggo pokokna mah teh hayang apal kana aya mah ayeuna mah masuk minta putus ka neng tos bade uih ayeuna kana. atuh ai abi kayeuna kedah kumaha tos kieu. Keun we si itu mah kan masih kena aya di dieu. Ah, ek mah deui lah geus murid euy. Astagfirullahaladzim, ieu beungeut kunaon nih? Duh, ieu beungeut baleureum kieu ieu kunaon ieu nya? Kunaon ieu? Ai, kayak ari minyak kurang di mana nya anu ti si Mbah euy? Poho deui neundeun urang euy. Di mana nya? Di mana nya minyak euy? Duh, di mananya euy? Kayak heula. Urang teh kan tadi tes mandi nya euy. Bawa-bawa ke bawah ka cai euy. Mananya? Anjir, heueuh. Wah, ieu mah cilaka ieu mah ya. Poho teu inget urang. Kalah ka bawah ka cai kan pantangan lagi ulah di bawah ka cai. Aing mah pantesan banget urang beureum.
aya bareureum kitu. Duka pogoneng ye teh asa ararat teu kieu duka kunaon ye. Atuh kumaha Neng wawartos ka mama. Isin meureun nepangkeun sareng mama Neng nage. Partoskeun we Neng, kasih mama jeung kasih bapak gaduh panyawat cacar gitu. Ningali kaayaan AA kitu ayeuna mah. Abi asa jadi ragu nepangkeun sareng kulawargi abi nage. Atuh ayeuna mah cekap we abi kenal sareng adu di ka dieu. Da kumaha deui geuningan. Nuhun nya tos hoyong sasarengan jeung abi. Tos we nama dugi ka dieu. Duh, ieu mah karma jigana euy. Je bagus diputuskeun deui teh. Ieu mah curigana heueuh karma ieu mah gara-gara urang main dukun hayang menangkeun si Neng euy. Aduh. Aing tobat lah aing ayeuna mah. Bari amis cager ieu beungeut. Suang tobat ah. Nur. Aduh, ripuh sayang. Kurte banget goreng, beuki we goreng. Aduh, parah kurang angkok juga namanya. Sama ngaledek aing teh aing keur kieu teh. Alog manon mah yeuh tulungan aing ieu kumaha cara neangan obatna ieu. Kurte goreng patut, beuki we goreng patut. Pejet nama. Yo udah lah. Keun lah sok we, boro-boro hayang udud lah. Cik aturan pangneangankeun obat ieu jang penyakit ieu sugan maneh apal teu? Ka apotek jeung. Buru. Oh, tenang itu mah keun, ku aing pangneangankeun, aman. Atuh urang OTW heula tadi tuh. Yo obat atuh sugan we cager mana. Wah, nuhun Bred euy. Sugan we heuh sugan. Yang geus satu urang balik heula heuh, si gerak-gerak cager. Nuhun euy. Kumaha obatnya manjur? Boro-boro manjur yeuh, tempo beungeut urang kalah leuwih parah. Kela. Ari eta bisa kitu mimitina kumaha? Yeuh, jadi kieu. Atuh eta malin penyakit medis meureunnan. Kayak atuh urang sang neangan ajengan heula, daek teu maneh mun di ruqyah. Heuh lah, baik di ruqyah hayang di kumaha ge nu penting mah beungeut urang cager we pokona mah lah. Oke sip. Geus jung teangan. Oh, tungguan heula kedeng. Heuh. Yang ajengan aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, urang geus mawa ajenganana, sugan we maneh bisa jadi cager ayeuna mah. Ya heuh atuh sugan. Pak, hoyong pangalandongan ke rencangan abi ieu. Mun paling ge di rupiah kersa teu Mangga Pak Ustad, nu penting mah panyawat abi damang we pokona mah. mung Allah nu tiasa nyagerkeun mah mung urang mah yang tiasa nyareat. Insyaallah penyakit ieu dina sababar dinten kapayun ge mungkin ku Allah didamangkeun. Amin. Pak Ustad,
kumaha eta panyawa teh damang. Alhamdulillah Pak Ustad, Allah masih kene ngerasakeun abdi ka damangan. Alhamdulillah atuh aya kitu mah. Engke mah pokoe-poe mah teh kayak kitu. Insyaallah Pak Ustad. Ya satu hari kitu mah aya damang mah syukur alhamdulillah.